Parantos ngadawuh Kangjeng Nabi anu jelas, anu tujuh rupa bakal diiuhan aras. Hiji jalma nyobat dina agama tepegat, sampai pada maut nyobatna tekantos pegat. Kaduana jalma nu ibadah tingongora, katiluna jalma nu sodakoh teu bewara. Kaopatna jalma nu nangis izin ku Allah, lima jalma ngangket hate ka masjid tepegat. Kagenepna jalma nu diajak ku nu gelis, kana jina embung sieun ku Allah jeung inggis. Tujuh ratu adil di dunyana bari soleh, tah sakitu tuntas pidawuhna Rasulullah.